jeung bapak teh apal. Alah da ieu mah sok sanajan bentukna domba da bapakna teh gogog. Ari terang mah ibu teh kitu bahwa bapakna gogog najis eta si anak domba teh. Kitu cenah wa par'i ahadi hima. Jeung anak salah sahiji tetina eta anjing atanapi bagong. Bilih eta mah bilih aya kajantenan naon perkawinan namina teh hewan anu beda warna nya benten warna seperti hewan bagong kawin jeung domba boga anak najis anak domba na teh mun terang mah bilih aya kajantenan kitu dina kitab fikih mah dibahas kieu geura ibu-ibu bapak-bapaknya wal mutawalladu baina kalbin wasatin najisun. Anak tina perkawinan anjing jeung domba maka anakna teh najis. Anjing sareng sapi anakna najis. Akitu we. Jeung naon we kitu tanya. Saterasna wal mutawalladu baina samakin wa ghairihi mimma kulin patakunu mayitatuhu najasatan. Anak antara perkawinan lauk hewan lauk jeung lain aya dalam mah lauk-lauk keneh. Misalkan lauk kawin jeung naonnya? Jeung naon lah. Entong orai contohna di dieu mah jeung hewan anu halal dituangna mun dipencit seperti naonnya seperti domba we deui misalna ieu mah bilih aya kajantenan lauk kawin jeung domba nya lauk kawin jeung domba ek indungna lauk atawa eta mah sabalikna ek indungna lauk atawa bapana domba atawa sabalikna misalna ieu mah maka eta si anak lauk jeung domba teh lamun paehna teu kapencit eta teh jadi bugang najis cenah sok sanajan bentukna lauk kapan ari lauk mah lamun paeh teh kudu dipencit nya lauk mah nya ibu teh gaduh lauk paeh cokot we beuleum lauk ibu ieu teh kudu dipencit kan ari lauk mah sabab lauk mah teu naon teu jadi najis lamun paeh teh teu kapencit teh benten jeung domba mah kan lamun paehna teu kapencit bugang we teu meunang dituang kitu kan nya. Tah perkawinan lauk jeung domba nya pek teh anakna teh lauk maka eta si anakna sok sanajan bentukna lauk milu ka domba dina harti lamun eta si lauk teh paehnya bugang we paehna teh. Jadi kudu dipencit urang kitu. Si lauk anu bentukna lauk lamun inungna atawa bapana naon domba. Kitu cek hukum fikih mah. Hartos teu Bu Pak? Bilih we ieu mah bilih aya kajantenan anu kitu nya. Teraskeun ngaos teh teraskeun sok resep ari kaharti mah beda jeung teu kaharti ngaji teh. Naon deui ieu teh cenah ogenan. Wal mutawaladu naon wal mutawaladu